Di haturanan neng mangga bilih cangkel teteh di dia nyelira. Lu tadi si Dedere saha teh? Wargi. Masa seberapa kalinya? Acan nikah? Acan. Oh, atuh kalau resan atunya. Saunai mata sarasaknya kantun ngamam. Mudah-mudahan limpah curahkan kajun dengan orang sadana kehabibana wa kenging naon kenging hayam ibu kenging permen unggul. Kapar katilunya. Disalan Kang. Nonton mah ninggal nikahan. Hoyong nikah deui mah. Tesepuh namanya. Atos pan kapungkur. Oh atos. Saunai mata sarasaknya kantun ngamam. Ulawaka dipesek atuh.
Salajengna supados langkung barokah ieu calagara, hayu urang dedelan ngobingkeun ka lindengna ayat suci Al-Qur'an anu geus digapayunkeun penghormatan sim kuring. Kersana ibu anak kamangna di hapuran. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna. Wah, dedena jajan deh. Jajan pun jadi bayi sekolah kau makin tiga kejembar sama pak ya pabagih. Memnaon ya? Bismillahirrahmanirrahim. Awug naon? Alhamdulillah. Awugnya. Ahallal iktaba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kana ieu tempat anu batil. Mulan di dieu tebuk genep. Oh iya teh. Di ten kamar hiji gara di dieu nya. Saebul. Para wargi sadayana sim kuring mah emot kana kasauran pun guru nyaeta padang susah. Salares nama ya teh Ma, incu masanes. Incu. Oh, incu. Terus kaduhan ka bogoh. Aku bingung sadayana eces jentren matelah tempat kuring. Dan suping rombongan tiga dan pamunggetik keluarga besarna Bapak Yonosos disayogikeun anu sakieu buktos. Sesepuh teh itu nu nikah teh Resti Kejora. Aku pernah gili tema tempatna teu mamanya di keluarga besar ieu ditampi pisan. Naon-naon ge margina nu diharapkan oge eta lain ki calon pengantin pamunggetik yang iki ayeuna parantos lagi. Ya. Nah ieu makom oge ya. Hareudangeun ibu pengen. Pas gaduh balon Spiderman ya. Naraos dina amarwatu suka nya itu dingah nakati wayana itu ditampi mangga ya niki bade di rapalan ya kita di sim kuring ya pilih panjang teuing hawatosnya eta keluarga jembar sama ada istri. Raya kangge Tak gitu romantis. Ngaralamun curiga hoyongan dinikahnya. Tapi calon panganten itu dihaturanan neng mangga milih cangkel teteh di dia nyalira Lu tadi si dedena saha teh? Wargi. Masana seberapa kalinya? Acan nikah? Acan. Oh, atuh kaleresan atunya. Hanya ka terus nikah. Tapi terus keluar sekolah. Namanya beres. Asli orang dia. Paling mana? Apa di pisan? Berarti ieu mah masih kene single dua orangnya. Hari itu sekelas enggak? Sekolah SMP. Kelas 2 tilu. Sakitu teh tilu. Malam itu 4.
waj'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun sunnati walisamin al-hadis. Lamun dipayun he urang mah dipuji sidaran syukur. Mudah-mudahan limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana ka habibana wa perhiasan emas ageuna 15 gram dikali kontan. Sabar kan dikali hidup pesan pamadekan siga tawe kayaknya kapayun Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saderek Diki Dinul Haq. Saderek Diki Dinul Haq. Kaulan nikahkeun putri teges kaula. Kaulan nikahkeun putri teges kaula. Anu wastana. Lesti Herlian. Ka anjeun. Dimas kawinan. Perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah kaneng Lesti Herliani binti Bapak Pian Sofian Dimas kawinan emas 15 gram dibayar kontan. Jadi sekoyong deui ibunya. Ya punya deui. Jika naon dititingnya yang di lapangan deui. Tak gitu hayang di lapangan deui teh nya. Buku nikah, oke aya kartu nikah. Kawit ti palihan mana Kang? Aya paniatan. Mohon kawin ke desa nikah kana warung poteuy. Menganyakeun ieu kartu nikah upami urang jalan-jalan teu kedah nyanak buku nikah anu ageng tapi cekap nyanak buku kartu nikah. Ditaroskeun bahwa apakah itu istrimu, apakah itu suamimu, tinggal memperlihatkan buku nikah atau napi kartu nikah nu aya. Menganyakeun warna baru kaidang iki wilujeng anu warna hijau kange neng Gusti manganyakeun sareng catat poe itu. Ieu mah usus sosis tegangnya. Sosis tapi aya baso oge ya. Yang punya bos sosis dan baso. Sok ka mana ngiderna Kang? Kaprak pokoknya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jugruk galur ti karuhun nutur raca para wali. Bismillah kawitan hidung mugi Gusti nantayungan hanawak sinaran manawi sapuri ganti geus kasep nu rendengan mugi asih salamina awut sawerna di abur-abur awur biasa di awur-awur sawerna di abur-abur awur biasa di abur-abur
biasa diawur-awur. Aya kene mangyan MC can kabagian. MC can kabagian. Siap hayangna hayang. Hiji. Dua, hayangna. Tilu. Oh, hayam dina kupot hiji, mangga tiasa dipilarian. Maka pemirsa tiasa kapalengker deui, tiasa cari deui di tempat sewang-sewangan. Kenging naon, kenging hayam ibu. Kenging permen unggul.